Cek dek ka mana? Eta Cah Haji dek ka warung hareup, dek meuli token Cah Haji, token listrik abi beak. Oh, sorak token ece nu tadi disada teh. Nepi ka dieu sorakna meuni gadeng pisan. Matakna meuli token teh sekalian cing loba. Ulah ngeusian 20.000, moal lagi beak. Tuh, tingali Cah Haji sakali isi token loba. 500 sampai 1 juta gitu ngisi token mah. Lamun duitna loba mah Cah Haji abi ge hayang. Dari Cah Haji mah jelema beunghar. Lain Cah Haji nu ngomongnya Cah Haji beunghar. Tapi ece sorangan nu ngomong. Cek nah eta pakaian ece cigah kitu. Dihijab atuh cigah Cah Haji ieu. Pasti ece tara salatnya pakaian geus cigah kitu. Cah Haji anu terhormat anu pangbeungharna di kampung ieu ulah sok ngahina jelema anu tara salat. Karena sapetes cai mata tobatna leuwih dicintai Allah daripada 1000 rakaat nu ku Cah Haji disombongkeun. Naon maksud ece? Coba tanyakeun ka diri Cah Haji. Cah Haji nyembah ka Allah atawa ngarasa paling bener? Allah nempo kana patulusan hate jelema lain tina gayana anu suci. Jadi tina naon? Nya Cah Haji emang salat Cah Haji geus bener, rakaat Cah Haji geus sampurna. Tarang Cah Haji ge nepikeun ka hideung karena sujudna anu paling lila. Tapi lisan Cah Haji terlalu seukeut ngarendahkeun batur. Cah Haji nyaho kan iblis diusir ti surga karena sifat sombongna. Ieu Cah Haji acan ge asup ka surga geus sombong. Nih. Nah ditanya teh nembalan aya naonnya? Nur, bersih. Astagfirullahaladzim. Nah, hanya jadi baredak kitu sikapna. Aya naonnya? Hei, Cek, rasakeun eta mah ece teh boga babaturannya. Kabeh babaturan ece ku Cah Haji dihasep. Supaya ngajauhan ece geunah teh cigah kitu. Matakna ulah boga masalah jeung urang. Nya Cah Haji seuri we cing tarik jeung sapuasna. Teu nanaon Cah Haji abi digorengkeun ku Cah Haji ka babaturan abi ge. Keun bae babaturan abi jadi teresepeun ka abi ge. Abi ridho, abi ikhlas. Cah Haji abi mah ngan saukur ngingetan we ka Cah Haji. Di dunia ieu aya hukum tabur tuai. Saha nu nganyerikeun manehna bakal dinyerikeun. Hukum alam di dunia ieu adil. Lamun Cah Haji ngarasa hebat nganyerikeun jelema, berarti Cah Haji kudu siap narima balesanna. Ingat Cah Haji, karma mah moal nungguan jelemana paeh. Paham? Nice.